Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang geus ngaji geus balik nih. Si goblok. Bapak mah menik kitu ka mamate pan mamate kieu geus ngaji. Teu cenah bapak hayu ngajadog di imah. Pagoen teh ngopi ngudu ngurus manuk nguseup jeung nguseup sia mah. Ari siap kudu menang cocor-cocor itu balik ngaji teh. Lain ki bapak itu karena intina we pan tadi teh mama keur ngaji aya mau balik ti Sukabumi meni kasep teh. Cek Ustad Guntur dia di mana-mana kayaanana pamajikan nyium tarang salaki maka ganjarana sarua jeung nyium Haji Ahmad. Baru dicabok siapa salakina. Tak mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada kopi. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tempatkanlah diri. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tempatkanlah diri. Ampura panitia lain ngabejaan di mangawartosan. Datang Wios pengarsa duh Gusti inu aja. Tekedah ngageter pananganna. Sekalian rokok nanya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Oh naon kayaan ini teh bah jadi atel bujur. Or kajeng maneh masalah make cai meureun pangita teh poe sarua di wadah dina kompana. Teuing atuh baca babah pangsorotankeun bah. Hok nongeng atuh nongeng. Nongeng kayana teh sini nih. Da maklum baheula senter lampu. Ari dicangan ku korek. Atuh eta mah pas sini nih nongeng. Tah didinya aya caritana nini kahuruan bujurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam bari kaya anak ikhlas ridho dina hate didoakeun mudah-mudahan balik dina ieu patempatan sing menang ilmu anu barokah. Bahkan dinasibkeun tiasa berangkat ka tanah suci Mekah. Gaduh murang kalih nu soleh tur solehah. Milikna sing tambah-tambah, rezekina sing tambah-tambah, istrina oge sing taat ke Allah jeung Rasulna. Pelebah bapak-bapak kira-kira lamun ditambahan satuju atawa henteu? Lamun pelebah ibu-ibu satuju atawa henteu? Berarti normal. Sabab
cirina awewe normal teh embung dicandung, cirina lalaki normal hayang. Tapi tenang Bu, lah urang mah boro-boro boga pamajikan 2,3 jeung 4 hiji oge sok loba hulang-hulang. Nah jadi karena hutang gitu. Tudarek teh hulang-hulang kumaha Ibu? Sok sieun pan kaayaanana pamajikan nu kadua jeung katilu teh parebutkan kanyaah. Nang wanian kitu orang dieu mah amit aing mah. Makana orang syukur ka Gusti Allah ketika boga salaki setia jujur ucapkeun alhamdulillah. Tapi kayaanana sabalikna lamun salaki orang teu setia ucapkeun inna a'toina kal kausar. Jadi ngadoakeun maut bah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam, amma ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Al hadis maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Tabarrukan biddu'a Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Amin. Allahumma yassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati a'malana. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Amin ya rabbal. Supaya langkung barokah dina ieu peuting, supaya leuwih berkah ieu kampung kira-kirana. Sada acan dilajeng urang maoskeun heula sholawat ka baginda Rasul. Kumaha siap? Urang kompak ngajawabna kumaha siap? Mudah-mudahan ku barokahna urang ngalantunkeun pujian ka baginda Nabi, ngalantunkeun tawasul ka baginda Rasul, nu boga kahayang, kahoyong, hajat, cita-cita mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Anu gaduh kabingung dina peuting ayeuna Allah ganti ku kabungahan. Anu boga kasusah dina peuting ayeuna Allah ganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu barogah hutang sing lalunas. Tarik palebah hutang mah aminah. Gaduh sametan Bu, boga hutang hayang lunas,
bayar da moal lunas-lunas lamun teu Allahumma sholli wa sallim wa barik sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimataz zahra sa'duna fid dunya sadayana Ya Rabbi bil Mustafa balil maqsidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqsidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami wa fir lana ma madha ya wasi'al karami sadayana sabuna fi dunya bi khadijatal kubra wa fatimataz zahra sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimataz zahra bi khadijatal kubra wa fatimataz zahra Allahumma sholli wa sallim wa barik Al-Mukarramun pengatur waktu, pemindah acara, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaanana monggo Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap daripada jajaran alimil ulama, para ajengan, para kiai, para asatid wal asatidah. Lupaha punten tetiasa dibilang saurang-saurang diwijik hiji-hiji namina. Teristimewa untuk Bapak Ketua MUI Desa Malangbong, umumna kanggo para guru-guru simkuring nu aya di ieu wilayah kampung Kebon Kalapa. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan ieu guru-guru urang sadayana sing diparanjangkeun yuswana, dijalembarkeun milik rizkina, disoleh-solehahkeun putra-putrina, tambih-tambih barokah dina ilmuna, dihusnul khotimahkeun dina nalika wafatna, amin ya Allah ya Rabbal. Dekakantun segenap para aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ila a'lal wilayah, tikawit bawahan dugi ke atasan, dimimiti pangkat nu panghandapna nu sok disebut RT, aya RT na aya nu mana di dapur. oh ibu RT itu mah. Tapi satacana Bu pasim kuring rek nanya heula ke orang kampung Kebon Kalapa, ieu kira-kirana orang dieu nyaah teu ka RT na. Untuk ngomong siga tepati nyaah nih. Nyaah atawa henteu
naon sababna abdi nanya model kitu Kang? Sabab hampura ketika orang boga pangabutuh kaitanana jeung pamarentahan pasti pertama nu diteangkeun ku urang teh saha? RT. Bahkan tengah penting aya kejadian kamalingan motor mobil rek naon wae kaleungitanana pasti nu pertama laporan bebeja ka saha? RT. Di kampung Kebon Kalapa aya pembagian BLT. Oh. Keheula dengekeun heula Bu. Ribut seuri nyebut RT ieu mah. Urang rumah teu kabagian, urang kunaon sih ieu BLT tara kabagian wae. Pasti nu pertama pangheulana di demo teh saha? Geus RT deui wae. Padahal hampura Bu, Pak dari RT mah teu nyaho naon-naon bener teu Bu? Da geus aya bagean eta mah jabatan anu laluhur, kunaon sok nyalahkeun Bapak RT. Makanya di Sukabumi mah hampura RT itu kepanjangan daripada riweuh teu kukuh. Makanya orang doakan mudah-mudahan ya Pak RT, Bu RT sing sarehat, amin. Sing palanjang umur, amin. Tegakantun Bapak RW aya, Bapak Lurah aya di bumi nakang. Orang doakan mudah-mudahan ya para aparatur pemerintahan orang sadayana dina ngajalankeun tugasna sing diamanahkeun ku Gusti Allah, amin. Wabil khusus teristimewa untuk segenap para panitia PHBN peringatan Hari Besar Nasional HUT Republik Indonesia anu ke-78. Sabab hampura ieu acara moal bisa terlaksana secara sempurna tanpa ayana panitia, betul? Leres. Makana orang doakeun mudah-mudahan parantos nu dikorbankeunana baik harta, tenaga, bahkan emutanana demi terlaksanana ieu acara, mudah-mudahan dibales ku Gusti Allah kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Sapu tangan dalam celana, tepuk tangan untuk para panitia. Tegakantun sadayana para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati anu alhamdulillah ridho lillahi ta'ala ngalengkahkeun dua dampal sampeanana, ngepatkeun dua dampal pananganana kanggo hadir di ieu majlisna Allah. Tiada lain dan tiada bukan urang datang kana ieu tempat hiji hayang ridho ti Gusti, rahmat ti Gusti, malah mandar magfirah ti Gusti, ngalangkungan syariat tolabul il. Mudah-mudahan salengkah sabari pola sabobot saigel sapihanean hiji sing ngajadikeun kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Daramang sadayana, ibu-ibu sarehat, alhamdulillah bingah anu luar biasa, bingah anu kagiri-giri. Ieu jisim abdi tiasa bersilaturahmi, bermuajahah sareng wargi kampung Kebon Kalapa, Desa Malangbong. Insyaallah Bu, ketika orang daek silaturahmi maka saur Rasul aya dua keuntungan, di antarana hiji bakal dipanjangkeun umurna ku Gusti Allah, nomor kaduana bakal dibabarikeun milik rezekina, amin amin.
Sabab da urang teh rumasa cicingker di alam dunia, hirup di alam dunia pasti ngabutuhkeun perkara duit. Urang hirup keur di alam dunia, cicingker di dunia pasti ngabutuhkeun perkara dunia. Duit komo pelebah ibu-ibu karena duit mah meneh hezo kan pasti bener bu. Awewe mah uang itu adalah nomor beda lalaki mah duit mah nomor hiji dehnya. Tapi dah wajar Kang, memang lamun kurang dipikir secara akal sehat, pelebah ibu-ibu beuki karena duit wajar. Komo hirupna geus rumah tangga. Dah hampura abi rek nanya, jawab sing kompak ku ibu-ibu, apakah cukup rumah tangga hari ini dengan wajah yang tampan? Tidak. Apakah cukup rumah tangga hari ini dengan cinta? Gak jelas rumah tangga aya nama butuh doa. Tempo atuh pandangan abdi na ece. Lamun kieu mah doa, lamun kieu kakarak, lamun kieu berarti survei membuktikan rumah tangga itu bukan saja dengan doa tapi kudu ejeng jadi hidup. Tapi dajeng heueuna da kadang kala urang mah sebagai lalaki hampura Pak hayang ngabogaan pamajikan bulis ari di modalan henteu masa dibela hayang boga pamajikan gulawi tukang bari malototan atuh nih glowing hayang ngabogaan pamajikan istri glowing dan teu mangkutu kana bibi teh soleda ari di modalan 15.000 punten mahi teu Bu cukup teu cukup karena bedak pipa nomor 4 dicuk teh ngabul bulikeun kana tarigu bahaya sararang kaum. Tapi dah hampura geningan ketika alus gorengna pamajikan urang nu kasebut teh saha ngomong sing tarik ngumpung dibelaan alus gorengna pamajikan nu kasebut saha salak kumaha we Gusti. Tapi samemena hampura tenan naon dia ngaji model kieu tenan naon lain kunan naon lamun ngaji serius teh hiji dikhawatirkan sare nu paling bahaya api-api ka WC balik deui teu ting bener di WC ting dileg-leg juri WC model gitu. Ternyata geningan ketika alus gorengna pamajikan urang nu kasebut teh salaki. Sok contoh Bandungan aya dua awe lempang ka hareupeun para pemuda cek eta pemuda majikan saya teh moni pulis gede segede tabung gas
maneh mah gagabah pan eta teh si pamajikana ustad pan di para balai berkat meureun lain ari eta jadi pamajikan saya teh Allahu Akbar bobok jawingui panon beureum naruto lain teh lain lewat si eta nang bau hasilnya maneh mah gagabah pan eta teh pamajikan si wah bu pamajikan ustad model gitu mah pamajikan ustad belagu abdi mah punten bu lamun ngabodalan pamajikan da kabeneran abdi ke pamajikan teh awewe jeung kieu ge alhamdulillah kieu ge panganten baru mau 3 tahun saya menikah abdi mah tara tanggung lamun ngamodalan supaya pamajikan geulis teh guys bebek dibendai dah murah kene ayang boleh ayang jung kaditu turutan batur ini kaditu kasablon salah ya kaditu ini kasalon batur mah halis na 2 tong kakuk maneh mah 4 kadinya jajarkeun di modalan UAA 4 juta ngan mual dahar 2 tahun ya Allah ya Rabbana kendai kang urang sok ulah sok nyaahan naon sababna engke kadituna lamun urang boga kahayang teh pan mal dicaram ku pamajikan urang teh komo lamun kaayaanana karesep hobi teh ngan museup we jeung museup aya di tukang museup aya nya nya kendai kana naon abdi ge resep kana museup mah bah ibu ulah sok ngaganggu kana hobi salaki ibu lamun kaayaana salaki tukang museup hobina museup bios atawa henteu gawe apa ulah ulah ngan abdi boga carana Pak kumaha carana sangkan ieu urang hobi kasalurkeun pamajikan teu ngambek aya tutorialna guys sok kaayaanana bapa memeh berangkat museup teh salat sunat heula 2 rakaat geus salat sunat 2 rakaat ulah poho wiridan heula geus wiridan heula ulah poho baca surat Al-Baqarah 2 balik mah mah jadi nya museup lain Pak eta mah waduh cek bohongna kieu tata carana sok bebeja saling pengertian da kadangkala nu jadi goreng teh pan sabab teu bebeja bener teh Bu main leos wae ieu mah disamper ku babaturan ini jalan pipir sok bebeja mama besok papi mau museup dulu ya kira-kiranya papi mual pulang 2 peuting 2 malam tah pekel jang 2 poin duit 3 juta diizinan mau museup diizinan ya kapangi Pak koncina ternyata lain ulah museup tapi kurang geus kana duit wae ngan ibu ulah eleh geleng kudu jadi salaki geus puguh salaki teh kedul usahana pagawean lamun teu museup nyonya omanu sing inisiatif ibu teh kumaha carana sangkan salaki urang betah di imah ku abdi rek dibejaan diantarana supaya salaki nurut ka urang betah ka urang cicing jeung urang nomor kahiji salaki teh kudu loba
dicintai naon jadi dicium papanggih jeung salaki papanggih deui 10 kali nyium jeding bangunna teh da kudu dicintai salaki orang teh supaya ngarasa nyaman lain diciuman aja. Nomor kaduana sangkan salaki orang betah di imah teh kudu loba diberesu sumangat tingali atuh leungeunna lain dibere susu atuh dibere susu manangkot wae meureun susu rayu teh balaga nya. Sumangetan caroge urang sumangetan salaki urang sangkan getol dina masalah ibadah sumanget dina masalah mencari nafkahna lain dibere susu aja. Nomor kayana katiluna supaya salaki urang betah di imah sok ketika balik di mana wae ibu kudu langsung ngadangukeun papatahna nah jadi ngadangka salaki urang datang ke imah teh kieu nya cek salakina teh wah bakakak hideung dangukeun nasihatna dangukeun papatahna sangkan kayaana salaki urang nyaman lain ngadang ya Allah ya Rabbana mudah-mudahan orang di masa dayana sing seueur milik rezekina amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tiris guys gini di Garut manya luar biasa bengi tadi alhamdulillah abdi tiasa sumping kapalihan Cimahi kajeun teu nanya oge siang tadi alhamdulillah kapalihan Ciawi Tasik bahkan syukur deui wengi ayeuna tiasa sumping ka Malangbong Garut alhamdulillah kabeh eta anu didatangan teh tiris-tiris hungkul matakna biasana suasana kondisi tiris ieu mah ngeunahna naon kopi jadi dalam cek abdi ieu mah nya ngeunahna tiris ieu bari keur penting naon sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita ku bawa berlari suka dimusikan sampai tak mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tambahkanlah diri kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tambahkanlah diri ampura panitia lain ngabejaan di mangawartosan bios bohong atau wadul campur heueuh Allahumma sholli wa sallim wa barik turiga nu lumpat bangun rek nyeun kopi
Ibu bapak jamaah as'ada dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan teu aya sanes dalam rangka tasyakur HUT RI anu ka-78. Dina ieu mah foto aing glowing. Hasil tina foto IG eta teh. Dina banner mamni bodas ari aslina jauh-jauh bah adon ka dieu datang di ledek. Heuh kene dajang heueuna meureun hideung. Dan dasar kaayaan di Garut terkenal dengan dombanya, aing oge disuguhan jukut we. Wajar jeung munasabah Bu, orang selaku generasi bangga, selaku generasi bangsa, wajar jeung munasabah ketika orang ngarayakeun peringatan samodel kieu, ieu tandana orang syukur hatur nuhun ka para pahlawan-pahlawan baheula anu memperjuangkeun negara Republik Indonesia. Betul? Leres. Tapi sing hade ketika orang nembongkeun rasa syukur dina peringatan HUT RI ieu, jangan sampai anu sakuduna ieu acara dieusian ku acara taat, jangan sampai sabalikna ieu acara dieusian ku maksiat ka Gusti Allah. Dalam menuturkeun hawa nafsu mah hampura Pak Bu. Urang ngarayakeun HUT RI teh lain hayang dieusian ku pangajian da kopi datang. Wios pangarsa duh Gusti ieu nu agung. Teu kedah ngageter pananganna. Sakalian rokok nanya. Wios Kang. Oh wios kade mapah mah. Bu, Indonesia memang betul secara syariat kaayaanana parantos merdeka, tapi cek tadi sing hade urang ngisi perayaan ieu kemerdekaan ieu jangan sampai dikotori dicampuri ku perilaku anu maksiat ka Gusti. Sadayana yuk orang doakeun mudah-mudahan ieu para pejuang-pejuang anu parantos syahid di jalan Allah, mudah-mudahan sing aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Hiduplah Indonesia Raya dua. Sing sumanget atuh ngalagukeun kemerdekaan teh lain Indonesia meni diham-ham kaluarkeun bisi setruk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu.
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Mudah-mudahan ya tanah air tercinta Republik Indonesia ku Allah dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Tinggal keayaanana PR tugas keur urang Bu Pak selaku generasi bangsa Indonesia parantos merdeka. Ayeuna tinggal urang bisa ngamerdekakeun awak urang, bisa ngamerdekakeun diri urang, kalayan bisa ngalawan hawa nafsu. Dalam menuturkeun kana hawa nafsu mah hampura bah jam sakieu ngeunah nalai cicing kumpul ngadengekeun pengajian. Betul leres. Da pelebah bapak-bapak abdi apa jam sakieu ngeunahna cicing dina hareupeun teras imah ditemani dengan segelas kopi hitam yang ngebul teh nih. Dicentang ku jarum coklat, didagor ku goreng sampul, dagor geus sirahna kana temo. Leuwih mantap ka mah langsung mageledag. Pelebah ibu-ibu jam sakieu yakin abdi nuturkeun kana hawa nafsu lain ngeunahna cicing di dieu, tapi naon Bu? Cicing di tengah imah bari kayana make daster anu geus karohok dan geber-geber we Gusti. Para pemuda, para pemudi abdi yakin lamun nuturkeun kana hawa nafsuna jam sakieu lain ngeunahna ngariung cicing ngadengekeun pangajian, tapi di antarana ngariung jeung babaturanana nyonyohap main game online FF Mobile Legend anu make panah mah simia ngaranna teh. Mun make bedil si Leslie. Bener eta teh? Tara main abdi mah sok mabar we jeung barudak. Ya Allah ya Rabbana. Tapi kayaanana Bu alhamdulillah geuningan orang dieu mah diantarana geus bisa ngalawan hawa nafsuna toleh we maksakeun berangkat kana ieu patempatan alhamdulillah. Tapi kayaanna ibu jeung abah ulah riwang ketika urang ngalengkahkeun dua dampak suku kana tempat pengajian. Rasul mengatakan maninta qalla liyata'allama ilman gubiro lahu qabla ayyahtua. Sing saha jalma nu ngalengkahkeun dua dampal sampeana ngepatkeun dua dampal pananganana niat sejak dina hate kolam ilmu, maka Allah baris ngahampura eta jelema dina samemeh ngalengkahkeun sukuna. Amin. Hoyong tebu dihampura dosa. Pak hayang teu dihampura dosa. Cung nu boga dosa. Cing-cing ngek absen. Masih kene sawareh nu ngacung. Nu teu ngacung bau kelek. Ye abdi lain ngalagaan Pak ketika hiji jalmi rumasa kana dosana euwih alus tinimang jelema ngalakukeun dosa tapi teu rumasa kana dosana kadituna timbul kalakuan sombong. Betul? Leres. Ngarasa kaayaanana abdi pangsucina, abdi pangbersihna, abdi panggetol ka masjidna, abdi
timpang dek kanana ka majlis taklim betul laras alus keneh gayaana jelema migawe kana dosa tapi rumasa kana dosana naon sababna sababna jelema mah eueuh bersih tina dosa hikmahna kadituna bakal dek kembali ke Allah bakal dek tobat ka Gusti Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataaya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataaya. Beres ya tuh. Bahkan Bu ulama mengatakan tepati-pati di hiji kampung di hiji wilayah diayakeun bacaan sholawat diayakeun bacaan Al-Quran bahkan diayakeun mauidul hasanah angin Allah akan mengutus satu malaikat rahmat datang ke eta tempat amin. Allah akan mengutus satu malaikat rahmat turun ke kampung Kebon Kelapa amin amin. Lamun cek bahasa orang nama kieu bah supaya kaharti ke orang kampung Kebon Kelapa. Gusti Allah merintah ka eta malaikat, he malaikat. Nah jarang bring euy. Dijawab ku eta malaikat kaula nun Gusti. Nongnengna aya pikir saeur naon Gusti abdi disaura saur Gusti Allah teh he malaikat tempok tuh di kampung Kebon Kelapa penting ayeuna loba hamba-hamba aing anu keur tolak ilmu dalam rangka tasyakur HUT RI anu putuh ke-78 wayahna jeung wayahna maneh ayeuna keneh turun ka eta kampung. Surgayana eta malaikat mangga Gusti abdi ayeuna keneh turun ke eta kampung jangan ya deh ya daran datang kayana ya kampung Kebon Kelapa saur eta malaikat teh bener Gusti di kampung Kebon Kelapa teh geuning keur ngayakeun pangajian Gusti meni loba jamaah dage Gusti jika lamun dihitung satu persatu dibilang saurang-saurang aya 4.000 jamaah mah Gusti aya teh ayakeun lah bari kaya anana laku lampah keur tolak ilmu teh rupa-rupa Gusti aya nu nangunyar we Gusti sukuna teh iya sedang diomekeun langsung diomek ya neng ge nangunyar nya wios meni langsung ngajak aya Gusti kayana teh tola mah teh ngan udud we jeung udud Gusti da kuat ngebul jeung ceri-cerina mangga Gusti pasihan abdi tugas ayeuna keneh sok Gusti Allah he malaikat cabutan dosa-dosa jelema anu keur tolab ilmu amin. Ari nu nangunyar kumaha Gusti cabut ulah cabut naon nah Gusti nu dicabutna tenang penyakitna amin. Ari anu udud Gusti cabut ulah cabut
naon Gusti nu dicabutna ududna gitu Gusti lain kayaana dicabut ududna karunya dari tolapa bebas Kang lain sholat betul tapi dicabut dosa dibawa kayaana ku eta malaikat dicabut satu persatu disetorkeun ka Gusti Allah Gusti abdi kayaanana berat Gusti mamawa dosa kampung orang kebon kalapa Gusti berat kuat Gusti abdi mamawana kudu dikamanakeun Gusti ieu dosa orang kampung dieu teh komo anu sok nyonya obang emok mah Gusti anu sok ngangkatkeun ngeungeun ngariung kami berjanji mangga Gusti kudu dikamanakeun ieu dosana nah ku abdi kudu dikagunungkeun Gusti ulah sia bisi longsor nah ku abdi kudu dikalautkeun Gusti ulah bisi tsunami lamun kayaanana eta malaikat nanya ka abdi bikeun eta dosa ka jelema anu balik ngaji heula ngajina can beres ayana tuh balik heula garwan deui karunya jadi siap ngadangukeun pangaosan dugi ka atos siap ngadangukeun pangaosan dugi ka rengse siap lamun ieu pengajian nepi ka jam 12 siap jam 1 jam 2 nepi ka subuh mangga ibu jeung bapak di dieu abdi marek balik berarti lamun abdi balik di heula oh jadi madosa orang dia nya bareng-bareng mah balik lah jadi kayaan abu ketika orang datang kana ieu patempatan minimal hiji sing dihampura dosa ku Gusti Allah tuluy kayaanana saur Gusti Allah marentah ka eta malaikat he malaikat ulah waka bubar ka eta tempat samemeh acara can beres lamun geus beres kakarak bagikeun berkah tadi dengan barang haka ngomong kena berkah maknya tugas malaikat ngebagikan berkat guys asa kurang merenah tugas malaikat membagikan lain bagikeun berkatna komo bagikeun besekna Kang tapi bagikeun ganjaranana sesuai anu dibejakeun ku guru-guru urang julusuka saatan fi majlisil ilmi khairum min alfi raqatin ece abah akang umi cicing dina patempatan ngaji lilana sajam mangka ganjaran pahalana leuwih alus tinimbang salat sunat 1000 rakaat 1000 sabaraha cenah ibu abdi rek nanya ibu pernah can salat sunat 1000 rakaat akang pernah can salat sunat 1000 rakaat sarua ye jujur abdi mah Pak Bu da berat 1000 rakaat teh bener teu meureun mah pahil bujur jeung sirah urang mah boro-boro salat sunat 1000 rakaat pelebah kaina bulan Ramadan pentingna sok ngayakeun salat sunat tarawih lobana 20 rakaat jeung witir pertanyaanana di kampung Kebon Kalapa pinuh atawa henteu eta tarawehan pinuh atawa henteu pinuh tanggal hiji jeung tungtung bener di Sukabumi eta mah ari di dieu mah nya kitu we tanggal hiji pinuh tanggal 2 tanggal 3 tanggal 4 10 20 25 30 pinuh tanggal 30 geus meuli baju lebaran
urang mah boro-boro geningan 1000 rakaat 20 jelu rakaat bari sataun sakali geus berat bener teu leres teu komo abdi ngan HP bisi aya orang dieu umina imahna deket masjid sing hade sing bisa ngahargaan ka jelema anu salat di masjid lain kunanaon kaalaman eta teh geus puguh imah teh deket masjid waktuna berjamaah dur di masa kasin eta mah pas bajihna berjamaah Allahu Akbar kelawir teh goreng peda ngeunah nama jeung sambal tarasi dicoel eta teh ku peuteuy beresna ngaroko samsu ngeunahnya jadi sholat mikiran dahareun ya Allah ya Rabbana komo kayaana wani-wani imah deket masjid waktuna berjamaah deh nyetelkeun musik geus puguh kaina urang mapan pak can bisa istiqomah ceuli jeung panon teh bener teu Allahu Akbar cedak ada hulu buta kita ya Allah ya Rabbana makana sok orang sing bisa silih harga cek tadi bu kaayaan orang berat ngalaksanakeun sholat sunat 1000 rakaat tapi umat Rasul diberi keringanan diberi suatu padilah ketika orang dek ngaji berangkat kena tempat pengajian lilana saja maka Masya Allah luar biasa ganjaranana leuwih alus tinimang sholat sunat 1000 rakaat alhamdulillah komo lamun enak pangaosan rutinan saminggu sakali ya Allah luar biasa eta teristimewana aya di dieu ibu-ibu dinten naon Jumaah bapak-bapak dinten naon pre Gusti nu agung aya Pak kedua udah jadi itu di dieu nya akur dan luar biasa pelebah ibu-ibu mah memang Pak kompak dalam sebidang hal contoh ya ayeuna nu hadir sok Bandungan nu lolobana teh ibu-ibu atau bapak-bapak ibu-ibu mah ya Allah bener kompak kembangkan saukur dina pengajian hungkul ngagosip kompak ngiridit nganyuk barang abang emok ya Allah ya Rabbana ya tapi insya Allah ibu-ibu orang dia mah kompakna dina bidang kasayan insya bahkan ya Allah geningan orang Garut Malangbong magarelis saware kapan aya bapak-bapak bapak-bapak mah garasep ibu-ibu mah gareuneu yo Bu dina kayaanana hari kemerdekaan ieu Kang khususna urang merdekakeun dieu awak urang nu asalna kedul kana pangajian sing hade yu ena urang bangun asalna teu aya rutinan orang kompakkeun urang hirupkeun dieu agama sabab urang hirup di dalam dunia lain saukur cicing di dunia pasti bakal aya pertanggungjawaban pasti bakal aya akhirna naon kematian betul da orang teh meureun moal salilana hirup dalam dunia teh Kang bener orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa Pak RT siga nu dendam Pak RW Kiai bagian ngurepkeun mun kiai maot teh saha nu ngurepkeun
sing hadenya ya Allah kaki mah mudah-mudahan sing panjang umur ya Allah ya Robbal sebabda geningan orang teh butuh ke guru-guru orang, butuh ke para kiai, butuh ke para ulama, betul ke leres sok tadi aku aktivitas sapopoe lobana diseretkeun kanu jadi kiai kanu jadi ustad, bener teu leres tahlilan ka kiai matang puluh ngomong belanggu prehelakan harrohna ngomong nu tahlilan kiai matang puluh nujuh bulan kasurupan benar ayeuna ibu boga budak kasurupan dibawa we ka polsek pan salah eta teh dibawa ka kasurupan ka kiai kamaotan nguruskeun mayit ngagotong mayit oh di dieu mah ngagotong mayit teh ka kiai diborong ayahnya ustad borongan tong kagok kang masalah borongan nu ngagotong anu macul nu dikubur apodaran astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbana geningan di aku orang sapopoe aktivitas teh ngabutuhkeun kanu jadi kiai betul bahkan kaya anak ketika ibu ngandung 9 bulan pasti neang nah jadi neang kiai gitu emang kiai ahli kana liang orok gitu lain neang kiai neang bidan neang dokter dibawa ka pukemas dibawa ke kiai tapi memang aya benerna eta teh Kang kadangkala ketika komo rek ngalahirkeun bari kayana hese cek dokter ieu mah hampura teu bisa lahiran secara normal kudu melalui jalan sesar biayana biasana di Sukabumi 15 juta sami akur pan bingung ya salakina ya Allah kudu di mana BPJS teboga kis teboga duit 15 juta rokok NPO ge nganyuk keneh tah jadinya abdi yakin inisiatif sok menta doa ka kiai betul terus sabab doa naon nu eueuh tinu jadi guru-guru urang bahkan doa supaya lancar ngalahirkeun aya doana apal teu akang apa lain teu apal poho meureun kendai ku abdi diwartosan turutan ke orang dieu siap ngan sing hade lamun kaayaan bade ngadamel naon wae syariatna ketika orang ngadoa sok sadiakeun cai supaya keberkahanna nempel kana eta cai tapi lain si kopinya si keburu tiis itu ieu mah contona cai nama cai herang we tah kos gitu sebab dari cai herang itu adalah air yang murah kieu Kang Ibu sok urang mayunan gelas parikayan di payunan urang teh cai bismillahirrahmanirrahim turutan bismillahirrahmanirrahim Hannah waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud
bi qudratil malikil ma'bud. Didinya neme sebakeun jalmi nu bade ngalahirkeunana khususon Bu Iis binti Mang Pepen. Hah? Nah, sareurik aya Bu Iis. Hampura lin Bu Iis orang Sukabumi. Ya kendai bisi ngamek Bu Iis rek diganti we Sinta. Sinta aya, Santi, Maesaroh, Moesirah. Segala komplit Gusti. Atuh nu panggeulana disebut we Bu Iisnya ditangmu teula. Mudah-mudahan Bu Iis sing panjang umur ila yaumil kiamah. Amin. Atuh batur mararawat Bu Iis sorangan di alam dunia. Ganti atuh Pulanah binti Pulan. Supaya rada manjur gitu Bu. Caina satos kayana kitu sing hade Pak Bu usapkeun kana patuanganna, usapkeun kana pamenteunna, ulah hilap-hileutkeun saseueur 3 kali, insyaallah di mana-mana bijil pasti keluar. Hah? Salah teu ati? Di mana-mana bijil pasti lamun naik Kak, lamun turun Kak, lamun bijil Kak. Tadi teu salah lamun bijil Kak. Langsung sok mangga leueutkeun saseueur 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung ditinggalikeun keneh wilujeng. Keburu tiis kopina. Moal bijil moal. Kangkah rokona teu aya. Atos Kang, atos dari rokok mah dilebet. Encan teh 2 bungkus, 3 bungkus. Iya sah. Kewe mangga beli masihan mah. Bu, nu asalna kaya anana cek dokter kudu ngaluarkeun duit 15 juta. Alhamdulillah wasilah barokah doa guru-guru urang. Kira-kira na ieu mah urang teh 15 juta mah ieu gede teuing, dibikeun we 10 juta ka ustad cocok teu? Sing jujur dina hate cocok teu? Gitu. Da apal abdi gedah 10 juta mah gede ting, 8 juta cocok ke 7 juta 5 juta 3 juta 2 juta 500 bocah. Padahal geningan Bu ketika ku dokter dipentak 15 juta bari aya duitna dibere atawa moal. Tapi kunaon kaina ka guru urang ketika dipentak sakitu boro-boro 15 juta 5 juta teh geningan urang teh sok berat mereka betul asli cenah tuh. Makana bener nyaah mere nyaah mere resepna resep nita. Padahal ulama guru-guru orang tangkang hampura lil ibaratkan lampu, lil ibaratkan cahaya anu bisa nyaangan kana hate urang. Abi rek nanya ari orang dia butuh teu kana cahaya, butuh teu kana lampu. Coba lamun peuting ayeuna jepret weh lampuna parem poe kira-kirana jadi moal acarana.
jadi atawa moal naon sababna panggung parem lampuna poek keur mah aingna oge 2 kali 3 kali dibere gelas boro-boro kayana dina masalah hate geningan urang poek sok we urang kaena cacak-cacak hirup di alam dunia komo pan baheula zaman baheula umi puntennya eueuh lampu eueuh cahaya teh ripuh bener teu loba pan jelema nu cilaka gara-gara kuno poek bener Kang bisi kos dongeng baheula urang mau dongeng heula we gas ieu mah pada zaman baheula hiruplah dalam satu rumah abah-abah jeung nini-nini da maklum ngaranna baheula geningannya kompo di kampung mah boro-boro aya lampu lamun hayang ka kamar mandi oge pan kudu keluar bener teu daras umi hiji waktu hujan gede tengah peuting si nini hayang kahampangan ya si nini teh bebeja kanu jadi salakina ba ya nini teu kuat hayang kahampangan ba are keluar hujan bari poe cek eta si abah geus we tuh di ditu atuh deket tungku deket haun aku didinya da teu kuat si nini teh buga jelang we kana deket haun mukakeun kayanana sampingna Gus na keper eta mah geus dibor up teh pan gede da maklum kayaana poek ari si abah neuneun cai jeung neuneun minyak tanah wadahna sarua ari gep teh kana kompan minyak tanah si nini teh dipake obe dicabukan obeh lagi buru-buru dan ngarasa sieun si nini teh ini deui ka kamar sare jeung si abahna 30 menit kemudian ye si nini ngarasa atuh ari jeung si nini teh ba naon kayaan nini teh bah jadi atul bujur or kajeng maneh masalah make cai meureun pangita teh poe sarua di wadah dina kompana ingat tuh coba bah pang sorotankeun bah nongeng atuh nongeng kayana teh sini nih da maklum baheula senter lampu ari dicangan ku korek atuh eta mah pas sini nih nongeng tah didinya aya caritana nini kahuruan bujurna tapi aya hikmahna Kang tina dongeng eta naon cacak-cacak urang poek di alam dunia geus sakitu ripuhna geuningan komo atuh lamun kaayana hate urang poek tina ilmu agama khususna lain saukur di alam dunia tapi parat ila yaumil kiamah parat ka akhirat urang sangsara saumur-umur salila-lila di akhirat naudzubillahi min yuk mumpung keayaan masih keneh diberi waktu ke Allah dina hari kemerdekaan ieu urang mangpaatkeun baheula makang para pahlawan boa hayang ngaji teh meuni hese boro-boro ngayakeun acara tabligh akbar samodel kieu Gusti susurumputan ngaji ka guru-guru ngaji ka para kiai ngaji ka para ustad ayeuna mah geus terbuka geus bebas yuk tinggal perdekakeun diri urang kumaha carana urang bisa ngalawan tina hawa nafsu urang insya tuluy kaayaanana geus ngaji amalkeun praktekeun sapopoe khususna jeung ibu-ibu ulah jauh ting kabeh ditu tapi praktekeun kanu jadi orang terdekat saha salaki urang
ulah kaya anak mah ngaji unggal poe telap ilmu getol tapi masih keneh wani popolotot kan jadi salakina. Nah aja rempling aya di dieu nu sok popolotot keneh ka salakina aya kan aya teu loba tapi kadangkala urang teh kudu ngarti Kang mungkin ieu mah mungkin kadangkala pamajikan urang babari ngambek babari polototan eta teh lain ku amek-amek teuing tapi ngagelarkeun ka kesel ka capekna bener leres naon sababna sabab lamun dibejakeun rahasiana dibongkarkeun rahasiana loba pisan tanggung jawab yang seharusnya akang kerjakan tapi sapopoe faktana dipigawe ku ibu-ibu bejakeun ulah bongkar wae bongkar moal nanaon moal ngiri hate moal ngambek moal ambekan astagfirullah nya maot atuh moal ambekan mah hampura yeuh dengekeun tersangka hampura kang ku abdi rek dibejakeun rahasiana dibongkarkeun rahasiana timimiti gegeroh kewajiban salaki ngejo kewajiban salaki ngurus budak kewajiban salaki tapi fakta dan kenyataan sapopoe sok dipigawe ku saha ngomong-ngomong ari keur dibelaan teh ngomong kaluarkeun bisi dicetik balik ya ku abdi siap ngebantuan ngomong siap gegeroh salaki ngepel ngejo ngurus budak nyusuan nah sareuri ece mah abdi keur ngomongkeun hukum asal Kang hampura Bu hukum asal daripada menyusui adalah kewajiban seorang suami bahkan saur madhab Imam Syafi'i ketika seorang istri menyusui anaknya maka berhak ieu pamajikan menta upah kanu jadi salakina ngan ku sabab si bapa mah teu bogaeun sih susu mah tebogaeun nenen akhirna dipigawe ku saha ku ibu ternyata geningan Kang lamun urang dipikir ku akal logika urang secara hati nurani loba pisan dina tanggung jawab yang seharusnya kita kerjakan tapi sapopoe dipigawe kudu jadi istri urang maka nami HP abdi mah sok ngilu geuleuh sok ngilu ambek lamun aya hiji salaki babari popolotot kanu jadi pamajikan mana asa dibela bener Bu kadangkala pemajikan salah seutik polototan salah seutik degulkeun salah seutik sintrek naudzubillah ini sok lamun dipikir deui kurang dirasa-rasa ya Allah boro-boro keur waktu sehat Kak istri urang keur waktu ngandung weh dari ngandung teh pan ribu atawa henteu Bu ribu atawa henteu ari anak sabaraha ripuh budak 7 da boro-boro kaya na hamil na Kang nyieun naik kuat bombolokot kesan mentang kana jonelo galon katajom ya Allah ya Robbana ripuh gayana hamil teh betul leres coba sok aina pariksa we datang ka bidan ka dokter 2 bulan 3 bulan kumaha tanggapan dokter ampura teteh neng ulah kacapean teuing bisi sok paur ieu murangkalih nu aya dina kandungan kaguguran betul sok itu leres tapi geningan kumaha ditanggapi ku istri urang dicuekeun we omongan bidan teh
teu boleh datang ke imah bebersih sasapu dasok sieun salah kita teu nyamaneun cicing di imah bener teu Bu? Leres teu? Datang kaina 3 bulan 4 bulan namun cek orang Garut mah disebutkeun masa-masa nyiram. Pan ripuh nyiram teh samar kahayang cek orang Sukabumi mah. Da abdi ge ngalaman ke pamajikan kita. Samar kahayang Kang. Harita abdi ingat tengah beuting jam 1. Abdi kaya anak meureun balik pangaosan disambut oleh istri tercinta. Ayah udah puyang. Hor beda ieu rada curiga ieu. Keur nyiram eta. Teteh mah cenah ayah hayong stroberi. Jam 1 peuting hayong stroberi. Kin heula nya neng bager geulis da ayeuna mah kudu meser di mana da abdi mah hirupna ge cek paribahasana kos di lemur di kampung engkewe isukan subuh-subuh urang ka pasar kuaha dipangmeulikeun alim hayang nage ayeuna sabar we abdi teh reup we datang subuh isuk-isuk cius meser stroberi dibawakeun tah neng stroberi teh kumaha jawabanana alim hayang nage peuting Gusti nu agung leheung Pak eta masih kene kaharti nomor kadua nama eta nyiram nu paling heran jeung gagah tengah peuting hayang cilok jeung tengah peuting wae neng maneh mah anu hayang kadahara cik atuh ti beurang pupay babari meulina hayang cilok cenah neng mah cek aa teh cek abdi teh neng saha nu jualan cilok aya kieu lamun aya ge jigana diduruk tukang cilok nage mun hayang-hayang teh mah aya yeuh cilok aa nya kenai asal dikecapan atuh aa ya Allah ya Rabbana artina ripuh geuningan Kang nyiram teh mimiti martabak bau mie ayam baso tahu salaki mitoha aduh eueuh kana duit mah moal ngaruh nu aya ge beuki hezo nya bah leres eta teh datang ka ayaanana 8 bulan 9 bulan sok panungan ku urang nu asalna bodi pamajikan urang teh kos gitar Spanyol ini datang we hamil 8 bulan ditempo di gigir siga mawal drum band digarwan ku urang di dapur beuteung geus ka dapur bujur tengah imah kene rela merabankeun badana supaya naon yang penting mah sehat we anu dikandungna nepikeun kadinya bahkan teu saeutik ketika ngalahirkeun loba nu innalillahi wa inna ilaihi ya Allah nepikeun ka kitu na geuningan pengorbanan seorang ibu pengorbanan istri-istri urang teh da kadang kala teu nempo kacape ketika urang ning balik di sawah balik di kebon balik di padamelan datang ka imah pas datang ka imah dibukakeun panto disambut dengan senyuman dicium leungeun akang dicokot bolak-balik pan sok itu meureun Kang jarang tara jarang abah manya nu osok-osok nu tara-tara lolobana mah nya kendai kudu dimalum meureun da pamajikan urang mah sibuk di imah ngurus budak beberes kitu kieu capek da keukeuh ning rek sare jeung urang mah pan sok dangdang heula singgolis meureun boro kadang-kadang tara sok dangdang tara lamun rek sare jeung salaki Bu urang boro-boro cek tadi ngabantuan beban kewajiban salaki gageroh ngepel jeung sajabana ketika kaayaanana urang mencium kening seorang suami maka ganjaran pahalana sarua jeung nyium hajar aswad komo salaki nang hideung mah
boro-boro orang anu di Indonesia keneh cacak-cacak geus ka Mekah ge can puguh bisa nyium Hajar Aswad pas sedek-sedek jeung batur. Urang mah di dieu sok keureuh we nu aya ka alam meureun ibu anu karantos berangkat ka tanah suci betul atos angkat ke tanah suci atos hayong angkat ke tanah suci atos daftar oh saha nu mahawa rek ngojah jalan laut kieu contona Bu lamun orang datang ke rumah sakit arek berobat tuluy teu daftar pertanyaan anak dipanggil moal ku dokter naon sababna eta apa jadi mulai isukan mayu urang daftar yuk ayo tegaduh artosna Pak Ustad heueuh da ibu mah mangeranana kana duit da sabab hampura nu boga Mekah teh lain Joko Widodo lain kaayaanana King Salman saha nu boga Mekah teh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memanggil orang-orang yang mampu tapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil betul leres. Terus saeutik jelema loba hartana bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah toleh we manehna maning can bisa mangkat acan betul tapi kadang kala jelema anu ceuk urang dipandang ekonomina rendah aya we tiasa berangkat kana lah suci kasaha atuh urang daftarna urang daftarkeun diri urang ka Gusti Allah wasilah Gusti Allah urang ngadoa ka Gusti sok kaayaanana hudang tengah peuting teh Bu urang teh sok hudang tengah peuting arek naon astagfirullahaladzim kenai arek ngompol geus ngompol obeh pantesan balau hangsur obeh heula sing hade nya geus obeh kakarak make calana nek ulat alit eta teh geus make calana kakarak geus sare di dinya nya sok kaayaanana urang cokot air wudu urang salat tahajud menta ngajerit ka Gusti Allah mudah-mudahan Gusti abdi secara syariat memang secara dohir teu kawasa tapi naon hal naon teu mungkin ketika Allah ngaijabah ketika Allah memanggil urang ka tanah suci mudah-mudahan urang sadayana orang dia sing aya nasib tiasa ka tanah suci Mekah baik eta umroh maupun haji amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuluy Bu ceuk tadi kaayaanana ketika orang nyium tarang seorang suami dina kitab Ukudu Rijen maka sakali nyium gugur 70 dosa. Sakali nyium 70 dosa. Sakali nyium. Sakali nyium 70 dosa gugur. Lamun 2 kali nyium 140. Lamun 3 kali nyium 210. Nah mun ibu hayang bersih tina dosa balik ngaji di dieu cium corok-cok tarang salah nepi ka subuh abdi mah nyampeikeun anak we bari heureuy da aya keteranganana wani dipertanggungjawabkan Bu ngan sing hade ieu lolobana ibu-ibu ieu nu hadir bahaya ieu teh komo ngaji bari nunutan bisi salah denge balik ka imana tang lompat assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam siang geus ngaji geus balik nih si goblok bapak mah menik kitu ka mamate pan mamate kiki geus ngaji
teu cenah bapak hayo ngajadog di imah pagoyan teh ngopi ngudu ngurus manu museup jeung museup sia mah ari siap kudu menang cocor-cocor itu balik ngaji teh lain ki bapak itu kerang intina we pan tadi teh mama keur ngaji aya mau balik ti Sukabumi menikah sep teh cek Ustad Guntur dia di mana-mana kayaanana pamajikan nyium tarang salaki maka ganjarana sarua jeung nyium Haji Ahmad baru dicapok sia ku salakina mangana sing hade nunutan tah lain ketang mamah mah heureuy lamun nyium tarang salaki ganjarna sarua jeung nyium Hajar Aswad sia mah yang nyium aing we ngomong langsung ari si babel nah lamun geus aya lampu hejo tong loba omong praktekeun ku abdi di bejaan carana cekel beheungna palitekeun sirahna nah hajar nama eueuh aswadna we hungkul nu aya langsung bu niatan didinya bismillahi Allahu Akbar belakutak modar sia salakina ge tilu poe ting can ikat huntu abdi mah cek abdi ngabejakeun nyampekeun na we bari heureuy da eta teh romantis makana sok biasakeun romantis biasakeun rumah jeung salaki pamajikan teh pos kabatur Gusti Bu siap praktekeun coba bapak yes balik video ayo dicolok-colok da kadang kala geuningan kang bener cek tadi rek sare jeung salaki mah boro-boro dangdang tapi sabalikna ketika rek liar rek ondangan rek ka pasar rek arisan eta dangdang buat bebeakan bener teu laras baju butut diganti kuno alus bibir kurang beureum dimedokan ka dieu siga si omas halis dikerok diganti ku panton siga man wajib mutasil eta rugudung hujan ngangkatan baju balik deui halisna eueuh naon deui nya cenah dangdang teh oh buuk di bonding, di lelempeng, di hojoan, di konengan, cikuran, caian, kulub seblak hulu gitu marana. Pangmelikeun para bungku salaki bebeakan pelebah rek keluar mah. Beakeun dirinya sarang laba-laba. Ya Allah ya Rabbana datang weh keluar hanya dipersembahkan untuk tukang ojek. Lieur teu saha nu lieur tukang ojek tapi arek pelebah kayaana sare we jeung salakina ya Allah salakina balik gawe capek balik berjamaah teu masjid datang ka imah geus mopoek ti heula si eceung mah pamali bu sare ti heula teh tapi da salakina bageur ngamaklum capek meureun beurangna pasti hurungkeun lampuna cetrek Allahu Akbar buuk jawi-wi
ciluh segede modern korong rompes dahdir ngerat ih amit aing awe gitu udah dicekek awe gitu mah asli banyak tuh asli jangan hayo si pemajikan teu boleh we nya salakina mah ditangke pemajikanna ari kaena sare lain make parfum make autan atuh isuk-isuk teh salakina mabok autan ya Allah ya Rabbana jadi kaya anak ketika orang dandan itu lain jang batur lain tapi jang salak makana yuk orang hikmah diantara pengajian penting ayeuna nomor hiji atuh mudah-mudahan orang datang kana ieu patempatan teh ngadoa ka Allah mudah-mudahan sadayana para pahlawan anu gugur di medan perang ku Allah dijadikeun para pahlawan anu maut syahid amin. Nomor kadua na orang datang kana ieu patempatan urang sing dihampura dosa tuluy kaayaan nomor selanjutnya orang dina waktu merdeka ieu yuk urang ge perdekakeun diri urang lawan hawa nafsu urang rubah perdekakeun akhlak urang nu asalna teu bener jadi bener nu asalna kedul jadi getol nu asalna teu daekan jadi daekan nu asalna pamajikan sok popolotot ngalawankeun jadi salakina yuk urang rubah akhlakna sing bager sing cager sing soleha amin ya Allah ya Rabb jam sabaraha Bu ayeuna jam 1:30 biasana lamun geus jam patumpuk-tumpuk ibu oge sare patumpuk-tumpuk nih